Aduh, meni ganteng. Terus di kampungku dari ganteng mah. Mobil lah sob ya. Tidak ada ganteng. Dugi teh hirap nepangkeun saking terpesanana ninggal ya. Terus biasa tiap istri ge ninggal lama pasti hilat. Nepangkeun atuh namanya Abi Lesta. Saya gening namina pas sareng jalmina. Kumaha kitu? Gurih. Uhun, asa namina? Nepangkeun. Boy. Boy. Keren pisan. Rupi nama lengkapna? Boy. Aduh, sana sekirang sono. Bade ka mana kitu, A? Biasa, time is money. Enak ge, ukur sakedap ngobrol sareng les. 10 juta mah nu lewat, tapi kan bae teu masalah lah aing ngobrol sareng les. Lain iya, kiwari barudak. Karena janji tesok ngaret wae nya. Bos bro. Woi, wilujeng wayah kieu bos. Wilujeng wayah kieu. Selamat pagi bos. Pagi hulu mana ngebul. Jam sabaraha ieu? Kecewanya bos, orang. Jelas kecewa tuh. Maaf atuh bos, maaf bos. Kumaha hirup dek maju. Wayah kieu karek beres niu dah hadir. Edas, niu dah hadir cenah. Janji atuh ai waktu teh cepetan kana duit. Kadare. Ambis segala bos. Alam. Kumaha tuh bos teh? Ngajak janjian teh dina kieu, aduh. Lain di kafe atuh bos mah. Sewa tuh sebagai gawe bos. Tenang atuh ayeuna mah berbutuh suasana sepi. Jadi aya rencana naon bos? Daripada sih aja hidup jauh tah nih ka dieu. Eta gura. Jadi kieu sing ente hayang apal mah urang teh keur bahagia alias bagja. Terus alias binga kagiri-giri tapi ade lain giri wetan. Cocok atuh bos, keur binga kagiri-giri kieu mah. Cocok naon? Ngopi bos, ngopi. Kopi wes ieu mah bos. Mana? Sagelas we urang mah bos. Jika dibeli. Ciwong tuh ciwong meulina. Dek meuli mo. Siap-siap atuh bos. Meuli buru. Bos di Facebook meuni riweuh keur nguruskeun new normal. Nya naon? New normal naon maksudna? Tak baca gara bos. Oh,
New normal eta teh dibacana. Maksudna kumaha eta bos? Punya tengah arti gitu wege. Matak ge ari sekolah teh kanepi ngulah saukur nepi ka sisi cai. Bos. Kaduhung geus kieu mah. Baheula teu ngadengekeun omongan kolot. Nu ngomong naon kolot maneh? Heueuh teuing da teu ngadengekeun. Kopi. Ain aya mana meuli kopi? Di mana meuli lila pisan? Di Hong Kong. Paingan. Pengen naon? Di is. Ya bos tadi tepi kemana kan ngobrol? Ngobrol kenaon gitu bos? Eta soalnya normal si Ciwong tengah artieun. Itu lagi tengah arti. Mana ngerti gitu? Sarua tengah arti. Ya, ari nyut teh anyar, normal teh waras. Jadi maksudnya anyar waras bos? Perasaan can pernah dialog euy. Lain eta maksudna. Ya kumaha tuh bos? Kan kieu kamari teh kahirupan teh serba teu biasa. Sagala ulah, dedeketan ulah, inditan ulah, piknik ulah. Pokona mah sagala dicaram. Di London ongkonya bos. Sakarek ngadenge di London mah. Maksudna kumaha eta teh? Cicing di Arimah teh nyelain bos. Kain London gaya tapi di lockdown. Aduh, mama urang nelpon. Halo mah? Nya enak ini. Ya. Aduh, ini mami urang nelpon. Pokoknya mah teh penting kumpul deui nya. Siap, bos. Iya barudak angger wae jeung telat. Ampun. Eta marane hayu telat jeung telatnya kamarana we kana? Biasa tuh loba urusan. Biasa. Urusan naon ieu teh? Ampun. Kopi tuh, bos. Tah, kopi. Nara bos euy. Sancing ngasaan tuh orang. Bos aja. Bos, nu bener atuh ngajak papanggih teh. Tadi di saung enak di pos. Sebutan ka awena. Kita ngobrol pisan lah, bos. Tenang atuh euy. Jadi kieu ya. Urang terek nyaritakeun masalah awewe, ente jeung KNT. Ieu. Siap, bos. Sok. Jadi kieu ya kamari teh urang teh papanggih jeung awewe. Anjir, si bos. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ieu nu dek dicaritakeun kamaraneh. Moal kabarual maneh mah. Naon tuh? Manting kopi urang. Kadi tuh. Kadi mental duitna. Kalilah nya. Siap, bos. Urang pabogohan. Nuhun. Di urang, bos. Geus di dieu baturan urang di dieu. Bos. Halo, Boy. Halo, Bebeb. Punten. Neng gitu. Lagi sibuk ya? Biasa wae, kesibukan sehari-hari. Oh, ganggu atuh. Oge pami kanggo Neng mah waktu mas selalu ada. Tumben nelpon. Sononya. Sono. Jika nama. Emang dah boy mah matak sono jalmina. Emang kunaon kitu naroskeun sibuk sagala? Nya pamit sibuk mah hayang dijemput atuh anjing ku Aboy. Entos eta mah gampil. Tapi kela
ngajemputna ku mobil apa ku motor? Lamun ku motor mah alim ngebul. Nganggo mobil atuh. Tenang wae sareng aboy mah. Tinggal nyaur hoyong dijemput kangge naon. Oh gitu. Duh, ini makin kesem-sem wae ke aboy. Nya saheula atuh. Di bumi rencangan ke gampil lah di Sherlock. Kela wengi-wengi ki ngontrol. Yang ngontrol naon? Ngontrol istri ta ngontrol naon? Jangkrik neng. Oh, aya aboy teh bos jangkrik karah. Nyata satunya sok dilajeng pa menuju ngontrol mah. Nyauhun atuh mangga. Dah boy. Dadah neng. Astagfirullahaladzim. Manehnya ngeurewas wae. Eta si Ciwong ditameli kopi kok teh datang-datang ya. Apa yang lemburan mah? Ya nya eta teh. Ini jalanan kan? Kayak perlengkapan sekolah, terus fotokopian. Jadi tuwe ayo ngobrolna, di sejuk. Mohon diantos. Dadah boy. Telepon sareng saat teh. Ih teteh mah ditaros teh. Keponya. Iya sareng kenalan teh. Terus suami kenal nak? Lembeh sih kawari. Kenal di mana? Eta pas waktu teh menuju aman di Cideure. Kumaha tah teteh dugi ka ngajak kenalan sagala. Pan saterang abdi mah teteh mah rada kumaha gitu ka pameugeut teh. Gitu kumaha. Nya kitu we. Nya pan kamari teteh menuju calik di anjungan. Tiba-tiba mobil ngalewat. Nah, pas kesan di payunan teteh. Terus Pantona dibuka, jalmana turun, iPad teh kasepnya biasa wae. terus Ku teteh diajak kenalan. atuh sampai ka diajak kenalan aning biasa wae. Jalmina sote umum biasa wae, tapi kan barangna wow. Maksudna? Uhun mobilna atuh. Oh. Ai mana ieu teh? Kira pami hoyong ningali mah barangna ayeuna bade ka dida ngajemput teteh. Lain kade ulah hoyong da eta mah nu teteh. Uhun diantos.